Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Diajarkan riungan dia ilmu kajengan, diajar silih tulungan, lamun batur kabingungan. Upami orang berbingung nadaka Allah nu agung, maka de orang kong linglung Allah maparin pitulung. Allahu Rabbul Alamin, mikanya ajami mu'min, pemika cinta alamin, keri akhirat dijamin. Allah numaroman janji pada maparina, kadama anu ariman, umat Nabi akhir zaman, Nabi anu paling akhir, kacidanya kafakir, tarap pisan sindir sampir, damana sholat jeung dikir. Nabi dipaparing gelarmu Allahu Maha Akbar, disebat raja nasoban, sabab tukang nahan lapar, sobarna kabina-bina, dihina peku pamana. Abu Lahab kaijina, Abu Jahal kaduana, tetap panjenengan hormatna jan pade dihianat ka pamana ngomat-ngomat, enggal syukuran jeung nikmat, anjeunna pamimpin umat, menteliren syukur nikmat, mikara sepkarutohan, dugi ka poe kiamat. Kanjeng Rasul ngawartosan ka pamananya pisan, ku anjeunna diwartosan, waktos bade maot pisan, anjeunna nyaara paman, dugi kekadi dekeman, emang gerahe kalimat, kedasieun ku ancaman, dipiwarang tengah warongan, pura-pura mageroknya wages nepi dikoro, daek iman paringan gerok, daek waktu sakarat, sieun ku siksa akhirat, siksa anu paling berat, embung asupan
geus ditutup lawan tobatnya geus nepi na urang dikorong karasa berat sieun siksa akhirat mempeng lawan tobat muka wargi anu merdeka ka Allah ulah neraka lamun sieun ka neraka mempeng lawan tobat muka wargi anu merdeka ka Allah ulah neraka lamun sieun ka neraka